Kacarios di kampung Cibuluh Abah minta Ramana Nyi Ijem anu kalesan tina waktu si Nyi Ijem tacan angkat bade ngagadekeun barang teh. Ya itu si Ijem tacan ini tuh aya kira kasina budaknya aduh ampun cing. Jam Erek salin heula, Bang. Tadi kita salin. Erek make celana panjang, erek make roges. Roges, nak si roges. Anu baju bisa nyapuan jalan teh geuningan. Roges, ah. Teh nu kitu. Kusira sing tadi ini Sabela katirasa pasangka dari pasangka esa kapan terkapakan salin teh lah baju ieu serem make naon atuh make kampret abah wae kitu abah baju mana gitu salin teh aduh sugan teh geus ini maneh teh lain dek ngagadekeun barang teh nya tadi cek abah teh ngagadekeun gelang cenah abong barang ti lalaki meni ieu beda pisan jeung abah ieu barang. Kabina-bina teh dah keur sia-sia keneh sawahna mah Ijem. Atuh dah kakarak boga taun sakieu oge meuni reueus naker. Nyirihit we ka anak teh. Apaan aing terek menang arisan? Terek menang arsit. Kabina-bina teh si Ijem. Aduh, ampun. Naon pangdenge teh abah erek menang. Arisan, non. Urang teh geuning sok nenden duit nih. Nya geuningan nenden duit nenden ka eta teh disebutna teh katirisan naon. Menang haris. Heeh. Ka eta, arisanno aduh ampun ting arisan. Tah. Jadi da wali lade 5 poe deui oge aing paeh. Aya meunang arisan. Tekeun antep. Paeh ngasyukur atuh lah. Tak gitu jadi wayahna eta gadekeun barang. Oh iya dah, bingung tuh dah barang pakai teh ieu sareng. Anu sok narima mah cenah. Tah, Nyi Imas. Tah, aya teh mah. Wah si cepot teh alin. Buatnya nya. Sing buka heula buka ku maneh kareup aing dek ka tukang. Teh eta teh heula semana tong waka ka jero da can dibuka. Bawa paneungeul. Lamun sakirana goreng patut beungeut na dagor huluna. Aing ti dieu tempat tukang. Assalamualaikum. Lain sia, kudu assalamualaikum mah itu sia mah. Si mah jawabna wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam. Ari semana icing wae. Wah, lain sema ta mah. Toke gitu. Ngalinting teh naon? Udah kolot-kolot jadi nalinting acan. Naon? Ini anu rek hajat sok nganabuhan lisung. Oh, nu tutung buntut. Tutung ulan Tutung bujur. Eta jelema teh kawas nu rada gelong heureuyan ngadoja atawa naon ka aing teh jeung segala ditakol mun bejakeun keluar bejakeun hulu aing dagor gitu. Gogoda tata bah. Nu kitu patut gogoda. Tah, Cinta malan atuh ku sajem. nya kumaha balanana atuh udah. Eta oge pan tadi. Ku kakawen atuh kaget guniran ningali, kaget guniran bidanget, cuman maneh bisa kakawen lin. Oh, nya bisa. Sok. Sauriat tanana panjang sih.
beda lah. Sugane atuh direkam atuh numpuk kasetna di Runga Panto. Milu diuk ah. Ih, geuning aya tamu wilujeng sumpung sumping. Ini harese rek muka panto teh. Ih, sana sarerese jang hese ngejat. Ansak cungki waktu ya. Sahaja mana suka nuwuh jeung jelema eta. Karak panggil ya Abah teh. Heh? Karak panggil. Suka anjing maneh perjanjian di jalan. Kan teu jungjak teu janji teu jomblo. Kunggeus nabus teu naranya deui. Hah? Eta Dupi Andika teh mana? Para saderek. Eta Abah meni para saderek. Udah di para saderekeun atuh da ieu mah lain. Arek Ada saurangnya. saurang. Mohon kitu ka dieu abdi teh aya peryogi tampusna oge teh. Dupi kakasihna saha? Kakasih Ngaranna ngaran kabogoh di mah Oni. Oni. Ngaran kakasih abdi. Lain ieu mah ngaran maneh saha? Oh, ngaran abdi. Heeh. Gawot. Ari Abah saha? Ai Abah mah Abah Timli. Geus kasohor di dieu mah Abah Timli. Dupi keahlian Dagang bensin. oh bisa lah. Bisi ujang hampura jebut emangnya. Bisi ujang hampura jebut emangnya. Kolot emang. Dah sakolot emang jika nama. Tak itu jadi Abah teh sok dagang bensin beuki ujang bensin. Da abdi teh kada teh nek diheureuyan coba. Lain rek heureuy. Lain rek aya penting. Rek naon? Dia pokok deui rek naon teh atuh. Eta teh sia teh heureuy naon? Ongkoh moal heureuy datang ka dieu dek nyerius. Kalian aing. Ari ieu saha Abah? Pun incu pun alo duh ampun ting. Tuan. Punten kulan Tuang putra jadi pun anak itu jang. tuang putra jadi putra teh sok dituang. Ieu teh sapopoena dangdana kieu. Dangdana teh kieu we ruwag reuwig jang. Luh saenya. Kita make celana panjang nu belah kenca pondok geurana pula dieu di ruwag reuwig bari jeung panjang. Kan zaman teknologi canggih teh ya. Heeh. Tos ngawitan namanya awewe Biasanya. resep pangobaret. Oh, atuh jajang teh diangkat ku polisi. Ari abdi teh tadi ditanya ngarannya acannya. Nya saha ngaran teh? Uing diangkat polisi. Heueuh pan maneh coba teh diangkat polisi tuluy dibubutkeun pan nepi ka penyon kitu teh dibubutkeun polisi. Lain diangkatin Abah. Erek diangkat jadi polisi. Ari awewe mah polwan Abah. Nya. Ai polwan teh naon jang? Polisi wanita. Polisi wanita. Aya deui kowad. Kowad naon? Komando wanita. Komando angkatan darat. Aya oge kokorobet. Aya. Naon? Aya Abah tadi nanyakeun ngarannya, Bang. Ngaran ujang saha? Teh sengaja Abah abdi banyak. Jajan. Sanes rame lamun teh geuning Bah, syukur. Uluh ujang. Kamari ngadu jangkrik. Ngadu jangkrik. Ujang apa ngadu jangkrik? Mohon terang atuh Bah. Anu disintirkeun teh geuning. Mohon aya nu digintir dengan Digintir terus. aya didahar. hilap abdi teh ngaran teh ti kota teh Bah. Oh di kota astagfirullahaladzim. Ijem ieu teh geuning manuk menak. Manuk naon? Tumeno nang. Heeh, ieu teh menak gumenol. Saha ngaran teh jang? Ngaran abdi Bah. Nya. Ari nguping wartos teh ari Abah teh dukun. Abah, itu Nya. dedenya teh semang kita foto. Nyanyi. Semang kita foto. Semah begitu kotok. Tadi sewa di mana keluar? Abah dukun sanes gitu. Di kota. Oh, di kota. Di kota itu nyi. Oh, di kota nya. Jadi ujang teh di kota. Mohon Abah sanes dukun sanes. Abah tukang lotek. Oh. Jangan dukun. Tukang lotek abah mana? Ai teh bade nyaba dangdanan kieu teh. Itu pun anak jang. Oh bade nyaba. Ya, bade adi teh bade miang. Dupi nyai teh saha ngaran teh? Abah. Abah. Naon? Abah Eli.
Naon? Abah jadi ngilu. Apa nanya ngaran mah ka abdi. Bah. Suka teh semah teh ieu. Geuning eta masih ijam. Atuh sia teh diwedak hideung sabelah teh kumaha teh. Tak gitu abi teh bah, itu di kota teh ngahaja bari napangan abah. Nya. Naon? Eta cenah. Abah teh dukun sanes. Ceuk batur mah lain. Oh sanes. Tapi abah mah sakapeung-kapeungeun yang sok museup, sok ngurak. Ujang sok museup. Boleh teh abi teh mah kada teh rek dukun bah. Sugan teh abah teh dukun, peda kolot gitu. Boga kasusah naon jang. Sanes tiasan teh abah sok pirajinan teh gitu. Nya sok rajeun sakedeung-kedeungeun. Oh, sik ninggal dampaleungeun abah. Dampaleungeun abah. Nya ninggal. Geura sok tingali ku ujang. Naon itu maksud abah teh teh? Tataros teh. Tah, ieu abah teh pangnempokeun urat. Urat. Nya kira-kirana abah panjang keneh umur. Tah, itu benar. Kaduana sawah anu digadekeun ayeuna bakal kapimilik. Tah. Oke. Katiluna ari ujang dukun lain. Harapan abdi kanyakeun ka abah teh tuh. Akhirnya nanyakeun ka ujang. Ari abah dukun sanes. Abah teh sakapeung jadi dukun. Sakapeung deui. Sakapung deui mah teu Sakapeung eling. deui. Abah rek nanyakeun ka ujang. Ieu urat abah. Abah teh sakapeung teh sok jadi dukun. Sok jadi dukun. Jadi sing bener atuh jawab. Ari anu naros teh bener kudu dijawab. Jumuhun. Kapan kukuring jawab? Ari ujang boga kasusah naon. Musik ninggal dampaleungeun abah tuh. Sok tingali dampaleungeun abah. Tah, naon kasih abah teh? Kasusahna teh abah teh boga beulieun. Sawah anu hanapeun hulu wotan. Hulu wotan. Beh ditueun hulu kereta api. Nya bebaningan nih. Nah ujang mah ngajak ciri. Ari abah teh dukun. Dukun. Bisa ngajawab lamun batur aya susah. Bisa geura sok. Sik ningali dampaleungeun abah. Sok. Kapan aing teh aing geus tinggal podarane ku sia mah. Jelema beneran. Duh. Bah, ai jelema bener lain ieu teh. Nah itu siapa ke diterima ini kagak ada ke sawah. Ngaran acan dibejakeun nya, Bah. Heeh, sangaran ujang teh. Ngaran nanya ngaran teh acan dibejakeun nya. Acan. Teuing atuh. Duh, Bah, kuring teh boga sobat. Saha? Cepot. Kayak gitu. Sok ulin ka dayeuh teh, sok panggih. Pegawaianana naon si Cepot? Reunahan teh digaweuna teh. Oh, jadi di pegawai kantor. Nya ijem minantu aing teh di kantor reunahan. Kerendahan mah eta kalinsir. Bah, penyakit kalinsir. Di reunahan kantor aing oge. Sepe. Beh ditueun Cipicung teh pan aya reunahan teh. Aya bala enah teh. Heeh, bener. Dulu itu aja. Reunahan mah lain ngaran kantor apa? Naon jang? Kerendahan penyakit itu meureun. Heeh, penyakit. Penyakit naon teh? Tumor. Penyakit teh naon meureunan kuntil. Air reunahan teh kieu teh Bah, kurang leuwihnya Bah. Sok ujang ngedongeng. Dongeng naon da? Ngedongeng naonnya teh jang teh mah keung. Ngaran kuring teh Bah sebenarnya mah. Mah kana diajakan ngadongeng. Keung dan ijem atuh jeung hararees di Bah, naon. lain jadi poho deui teh da ngawangun teu parugu rek naon tuh ka dieu teh? Heuh atuh rek nanaon sih teh. Ari abah teh dukun. Dulu itu. Assalamualaikum. Wah, kamu deui. Ujang teh lain anak Yas Naib. Mohon lain ali mah. Wih, sugan teh lain si Ubro, oh syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kene ku abdi dibukana. Enggak. Da semah mah dibukana kudu ku semah ari aya semah mah. Oh gitu. Ya. Mangga. Astagfirullahaladzim. Mengalnya apanya teh jurig. Hari tahun. Sahaya nu gaduh bumi. Lan. Abdi Mohon. jumroh abdi mah. Ulang. Jumroh cek si abah ge tadi. Kek. Itu abdi teh ngahaja bari ka dieu teh sanes bade ngiring apes.
pada naroskeun dupi ijem nuju aya di bumi. Ari ijem teh saha cenah bah tah? Eta duka cecejang. Geus teh diararaku kieu nya. Lain Bunuh diri wae rarasan. itu naroskeun ijem apa teh ka ijem? Atuh bapak sorangan Sopan saeutiknya. Kuring datang ka dieu lain lantung tambuh laku lain lempang tanpa seja tapi boga maksud anu tantu tujuan anu utama anu perlu diregepkeun dengekeun naon pang kuring datang ka dieu pasti kuring teh aya maksud. Kalau ka arah kieu Halus menjadi dalangnya bah. Iya, eta memang ngadalang. Murwakanti nyariosna bah. mana ieu teh? naon? Anu rek narima kuring saha? Bah nu rek narima cenah saha? Aing nyai teh saha ngaran teh? Awewe Awewe. Di mana nyi awewe teh? abdi teh ti lembur naon geuning tadi cek abah teh basa nyandra. Oh, Cimumunggang itu. Tah ti mumungang abdi teh ngahaja hayang nepungan sobat baheula. Saha? Wireh lawas teu tepang, lami teu panggih, ijem nu aya di dieu. Nya teh aing umurna teh geus kolot, aing sakola karek kelas 2 SMP. Saha teh bah? Ijem? Aya di dia ijem teh. Oh, ayeuna mah keur ka mana wah? Jem ka degera. Lamun ayeuna nanyakeun eueuh kitu nya. Ulah nanyakeun eueuh. Abah, Kadenge kumaha teh? Ngarewos. Teu. arewos, Hah? arewos. Oh, jadi bieu teh badami. Badami. Jadi lamun abdi datang ka dieu, Si Ijem si bejakeun ijem ke sedang eueuh. ngomong bebeja, ijem teh eueuh. Padahal Kamana? eta beungeut dina beungeut maneh. Eta teh si Ijem anak aing. Ieu teh Pe, ijem. kadur ngabarodor aing. Har meneutik kieu awak juga cileuk. Baru kana manuk sapu. Disangka manuk sapu anak aing Si teh. Imas geuningan. Ijem. Aduh, Imas. Di mana wae heubeul lawas Geus di Garut, geus di Garut. Teh sangka teuing Imas. Ari eta ijem di mana tabrakan? Aduh, kitu kunaon? Eta huntur nepi ka lancur. Tadina Imas. Tadina. Jadi, yuk, naon keperluan Imas teh pangna tu brojog tanpa lalapan tu bemat janggalna dongkapna adi pula teh Mas. Kieu nuhun kowe wis takon marang aku, purwane aku dumugi marang sampean, Engke. aja kaget. Jang dileueut. Bro, Sebenarnya tidak dianggap jelmaan tapi sih ngacoblak. teh Urang teh sono, Naon itu bah? Hapunten we nya Pak. Naon itu bah? Mas, Mang Mas. eta saha jelema eta nu lalaki eta nu beungeut teh jiga anduk. Lalu. Ai urang teh kieu nya, ai urang teh poe kamari teh ka kerenjedan panon anu kenca. Cenah biasana cekolot lamun ka kerenjedan panon kenca rek datang semah. Ku sabab semah teu datang wae kapaksa urang teh rek nyemah ka maneh. Bah, urang ngadu pangal yeuh. abah mah teh hobi teh jang ngadu pangal mah. Oh, ngadu naon tuh bah? Ngadurukan ieu. Ya, hayu ulah mah abah we. Ari maneh sok lalajo keneh adu domba, Imas? Oh, nya urang masukan lalajo anu ieu anu silih tonggeng gitu nang. Di mana? Oh, nya rupa-rupa. Bade permios satu teh. Permios we. Beli ngaganggu bah. Mangga teu. Abi teh bade ngagadekeun itu ka Imas tadi tuh. Ngagadekeun naon deui? Tadi cek abah ijem teh ngagadekeun naon? Dudang. Oh iya Keke sana bade ka Imas teh. Imas teh nuju teu aya. Nya Imas teh nuju angkat bade ka bumina ijem. Oh, tuh lapur gitu mah bah. Percuma ka ditu ge moal penak. Yo, syukurnya Mas yo. Atuh tepungannya di stasiun. Ari abah kumaha? Apaan cuy? Ujang eta teh si Imas nyemah ka imah Aki. Kabaturna anak Aki si Ijem. Nurek digadean teh. Nurek kadean teh nurek ditepungan ku Ujang teh ieu jeleumana. Tah abdi datang ka dieu teh ngahajar rek mere beja. Naon? Deui si Abah jeung ieu ka imah Imas, tah Imas teh bade ka dieu. Jadi Imas teh lapur di bumi teh aya. Di bumi itu teh. Di bumi itu ge resok pilalih lajung Nya moal ada aya di dieu. Ari abdi bade ngagadekeun naon ka Imas teh? Utang digadekeun nu maneh mah. Ieu we si Ijem dek ngagadekeun. Bah, Abah tong diladeni. iya dek permios. Duh, diladeni. Lah, sedena. Nya mangga uli Jang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sok nya Ijem kenya ngomong jeung si itu aing Yo, jadi ngageunjeleungkeun tah. Lain imah maneh jadi kieu nya. Model bieu kadengkeun ngobrol imah maneh ijem. Hah? Model di rumah sakit jiwa di Bogor kitu tah ngarobrolna teh. Nya teu pararugu kitu. Nu hiji ka kaler, nu hiji ka kidul. Kapan anu ulang lincah kurang
Ingatan. Ari maneh ku awet ngora ijem. Oh nyamur enggak kan ieu. Abah urang mah santeuna bisa. Kek. Tadinya kadenge beja, yen itu cenah ngagadikeun naon ka Imas dinya teh. Gelang mas, bapak urang teh rek perlu duit. Ya urang teh buka gelang. Ayeuna gelang sakal heula atuh kumane urang minjem duit 500. Kieu ijem sanyana mah. Urang datang ka dia teh aduh, ieu mah nya ku sararua merenya urang teh sanasib berenya. Da urang teh datang ka dia teh butuh sarua, urang teh butuh duit. Oh gitu. Heuh tadi nama kieu urang teh rek ngagadekeun ieu kongkorong. Ayeuna urang tadina rek ka mana ayeuna kumaha atuh? Aduh, jadi mana teh rek butuh duit rek ka urang teh. Urang teh rek butuh duit. Mana duit teh keur naon sih? Ih, perlu urang mah rek ngagade sawah. Ai urang mah keur meuli langseng. Itu gerak. Meuli langseng kudu ngagadekeun kongkorong. Ayeuna mah kieu we atuh pada butuhnya supaya urang ulah bikinan waktu teu puguh. Kumaha lamun urang ieu teh kasih esih yuk. Kasih esi? Babaturan? Ayo atuh. Mi HP martabak. Lagi sadar tidak ada makan sadama. Hirup sorangan teh geuningan. Senang jeung teu senang ya. Senangna nyata ditinggalkeun ku salaki teh meuni alah asa jongjon, meuni asa bebas. Sare rek gulutuk ka dia gulutuk ka ditu meuni alah geus we. Lalega teh. Meuni asa teh cara rape meuni unggal peuting da ayeuna mah meuni bray dunya bray. Hayang pising lila. Tapi heueuh dipikir-pikir aya eueuh salaki Gusti nu agung sekalian tiris. Tiraku di doma jalur nu itu nu hideung nu panang ka ieu teh. Heueuh aya rek ngeukepan doma daerah deui. Tempat tidur geus menang makuan geus kamari terempak marukankeun teh uluh meuni motah Gusti nu agung teh menang naon teh balik ti Amerika teh marukankeun teh menang jamrong gitu. Heuda mah kejong aya kai dikeueuman ku cai leguk diinum pahang-pahang oge aing teh meuni ditah nginum. Naon nya? Mun sek lain ka salaki tapi ini nang kubelana we Gusti nu agung aya geus ngusapan kana sirah. Beletok deui aing ditekean aya bade zaman diusapan aing teu berat ngan dikesakeun teh can boga turunan mudah-mudahan we turunan teh ulah siga kelenci sekali bro teh renyut ngabring Gusti nu agung heueuh aing mah teu kabayangkeun lamun anakan siga kelenci jrel Kasih sanajan kerep ge manehanana hayang teu ulah siga kelenci. Pagangan teh kelenci. Hai pagangan siga kelenci kira kerep manehna mah. Tingalikeun we Gusti marukan teu kasur teh dekok sabelah. Anu sabelah mah mucugug we. Nu sabelah mah aing mah meuni teu meunang sare nu mucugug teh dekok we sare teh. Gusti meuni lila atuh nya ka mana heula? Jeung meuni lapar ieu teh eueuh tukang hakan acan keur kudu ngakanjukut ieu teh. Ngabang. Serikaya kemang aja, kemang lonteng di astana yang sarakan tungaran awan kia rasana. Ai kekawihan hayang, ai gak isa ngol teh bisa nih. Lagam. Ai hayang lagu ekek pae, ai siga batur. Lagam gambusan. Serat salira. Lah ai inget di, ai lagu serat salira teh gengsi di ku ibu-ibu. Ai ibu-ibu lagu nanti lain kitu. Serat salira kocak marukankeun teh ibu-ibu Gusti ditinggali telihan teh mereka rarente teh can nyatu marenti mana mah untung aing mah da boga bejit koresin lah biasa we sarapan heula aya kulub sampe segala digaros heuh ini terapat teh nyenol heula nu batur mah da meureun kararadeul kentel kocak teh dina lagu mending mun ngeunaheun mending kena lagu nawana kuyaya si kuya batok teh aya laguna teh lagu rayungan lagu rayungan teh kumaha teh nu mana teh geuningan lah mana nu kudu dipilih nu ieu lain nu itu salah nu kudu dipilih nu
jebrang. Go itu manyun. Pilihan, pek mana tuh nu dipilih? Si kan lieur nu ngarang lagu, nyeun lagu, mana nu kudu dipilih? Si Dikes nyampah, nu montok. Ai lagu dangdut paranok umur ini Kang. Ai ceu. Rek ngalagu dangdut teu paranok umur, disieun sieun paranok umur lagu dangdut mah. Tara calangap. Lagu dangdut mah. Lagu dangdut ngiringan lagu teh. Tuduhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu bunuhlah aku. Ari cerep geuning aya lagu deh. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Cepet. 3 minggu dihitung-hitung 4 kali opat siki penyanyi dangdut Malalodar. Bubuk derita ngan sangsara we eueuh sugan aya lagu duh aing ieu emas berlian nu dina tongong eueuh. Ini lah dia salah kita Gusti nu Agung da pernah mah deukeut teh. Ning jadi penyanyi India. Penyetai kahayang lagu India teh. Ai resep ka Sunil Dut. Terusan namanya tak beki mendut di Sunil Dut teh. Payus kana ngaran. Beda jeung Imam Malini mah geuli mah geumeulis geuningan. Kumaha ring laguna? La 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 la. Lah sora aing teh dipikir-pikir mah ngeunah. Ngan can aya nu ngadengekeun we. Heeh. Sugana aya nama tuh. Sugana pabrik ceuli teh diabringkeun ka ngadengekeun sora aing. Heeh. Pada ceuli nu di jelema mah kabana we ngadengekeun ate. Mata ceuli nu ngeunah mah ceuli nu di pabrik. Geus disusun kudu kadinya. Lah, bari nyaliksik eueuh kutu ieu teh. Ini lagu-lagu India. Tamu salama imahna teh jam? Iya. Lah, geula. Tata ieu nyeri. Tata ieu genah. Teu genah ditinggalkeun ku salaki teh nya teh nu ngeuneuk-ngeuneuk aing mah lah. Jadi naon teh? Jadi jiga anu nyeri huntu. Nyari huntu cenah si Mas mah. Tenyekeun atuh sing sidik geura oge eta mah. Geloannya di jalan. Pak itu. Banyak ke radio. Naon eta sing karjuis kitu? Assalamualaikum. Sadaqallahul Adim. Sadaqallahul Adim. Naon eta nu ngaji di luar? Ini kitu nembalanana. Aku mohon dengan sangat secara ikhlas agar yang mempunyai rumah cepat membuka karena aku akan ada pelenting. Oh, ada tuma. Tamu pohon dibalik seetik ya mana malan cicing rumah kuring. Tamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangpang eueuh salaki. Sekali saya. Punten ngenalkeun. Aduh. La ilaha illallah nyai meni begung kitu awak. Ayo ece mah begung teh balas di eunekeun. Nyai. Ulah nutan ece ieu boga salaki ece mah meni riweuh boga salaki. Pariksa panon ka dokter mata. Geus jaga nyai ai dipariksa teh angen. Ai nu beunang indung suku. Sok aja nyai. Ke. Alah, jeung saha dieu? Eci, wau keneh ka urang. Oke, saeta. Piraku. Cing. Ingat kan saya nu digegel anjing teh. Nah, bisa meni siga nini kecemun. Meni. Aduh. Itu kan si sudut teh meureunnya. Kalau si sudut markankeun. Ike gaya ikenya. Beunghar markan teh ike teh. Nah, eta lampu naon ini make nu lalemet segala. Eta teh lampu dasko. Bisa rek joget sok nih. Rek joget ke ece nya teh dangdutnya. Ini joget gerade markankeun teh. Lain nya, Evi. Evi, dengekeun. Imas mah milu bunga. Teu sangka Evi bisa kukat kukut. Eta Garuda ditaplokeun dina tembok. Cicing we nya. Teu nya teh apaleun. Naon? Eta teh Garuda anu meunang air keras. Jadi geus teh hirup. Tinggal we kumaha. Mau hirup menyang geleper. Kalau nyai ari ieu saha? Meni wawalingan. Naon wawalingan? Pura-pura lah meni.
Alhamdulillahirabbil alamin Gusti, sudah lain seuling. Kok seulingnya itu? Aduh, eta ate ngaranna teh? Budak si Sinuk. Meneng Esi. Nya, duh, Eti geuning ayeuna mah geuning maneh teh kos empen. Naon empen? Koyok. Astagfirullahaladzim. Iya nyai eta. Kari segede ijem teh teh. Oh, eta Alah geuning Gusti maneh. nyai. Nah, Meuni gelisnya nyai Esi. Naon? angger keneh. Cicing ngalajem. Naon sih Mas? Ka dieu. Naon? Karena kadenge keuyeut bahasa Inggris kan. Aing mangan. Ati mah sok naon. Heuh kenaya Mas, aing teu ngomong we. Nyai eta pipi meni kempot. Aduh, ieu teh Kempot kemong. tinggal rarongkot. Heuh kemae nyai sing sabar. Ece mah dah hayang kempot kitu mah ece mah ieu kempot balas disuk-sruk kempot teh. Lain kempot beureun petot ya mah. Ece mah. Teuing karunya ka mana ieu? Oh, sang suami gitu. Oh. Nyata ieu nyai. Ai salaki ece teh can datang ieu teh. Maksudna mah ka kota. Heeh biasa we rek barang siar. Nyi naon atuh nyi bisi rek ngaliwat teh kan itu sorangan. Sok lah era-era. Hah? Ijem cari kela. Begini sih ya, waktu kemarin kan kita waktu ikut rapat kitanya. Heeh. Ya mungkin Esi juga sudah lebih waspada permana paningal. Alhamdulillah dina danget ieu mah yayi. Ya. Dengan ini saya mohon kebijaksanaan Anda. Saya itu ada maksud yang tangtu. Oh, ada maksud yang tertentu. Nah itulah. Sip. Jadi mungkin sudah tahu tuh. Oke. Oke. Duh, aing pergaulan rada tinggi, gitu oke, sip, segala. Terus nyai. Sih. Sing norela atuh nyai. Iya sih. Heeh. Urang teh ngadenge Esi cenah mah itu eta kursi sudut geus makanya lampu gantung dina juruk pot. Eta make jeung kulkas segalanya. Ya, tingali. Segala kabedag. Ente ningali buuk nyai. Tingali buuk aja ya geus dikrot teh diperhatikeun ai kursi sudut mah da di juru di mana-mana ge. La ilaha illallah nyai. Eta buuk Gusti. Eta lain buuk asli lain. Uslap itu uslap. Nyawa teh uslap. Uslap teh kumaha? Palsu. Nyawa teh uslap. Uslap teh kumaha? Palsu. Bukan kan. Lain Tingali huntu. Huntu aja emas. Untuk asli itu palsu. Emas nih. Emas sabaraha harga? Asli ya mah. Ya, urang mah kieu nya baheula ge kusi make untuk emasnya. Terus sare tibra digarong. Nah garong ayeuna ngulayaban kana huntu. Iya, mata kurang mah teu sudi najis. Tung aing hirup di kota. Hutan di kampung mah kana huntu-huntu sok dijedut garong eta teh. Garong nawe mah teu hidang. La ilaha illallah, heuh geus kana nyi. Syukur nya nyi, ece mah nya atoh didatangan ka dieu asa boga dulur jem euy. Eta mah make aloji gede euy. Itu pantas nyi. Meni kurewel ai si Eki. Lain kurewel alus teh aloji teh gede siga. Urang mah beungar marupankeun boga salaki ayeuna mah. Hayang manam jadi pangmalikeun kamari pandai pangmalikeun ieu kareta api. Heeh. Mun siga urang kadipaten make aloji gede. Sigi nyam ku ece nyi. Pantas urang. Eta teh suweng naon eta teh nekot belenong kitu. Aduh teu boga dedeuleuhan sugan teh. Ieu teh heho. Oh. Naon heho? Heho mah Jepang, siapa jeung heho, piru ku heho digantel kana ceuli. Jeung teh paranti kadenge halo-haloan. Oh, heueuh syukur nyi. Esi, jam kali geura. Naon? Sok nyi, ulah didingding clear sinang soloka upami nyai aya kapiregan ke ece insyaallah ieu ece bakal nandunan. Tanapa munut nyai sadayana. Ieu geura ece na atuh. Kadieuan ge oge. Kadieuan. Kadia naon? Kadieuan. Da abdi bade nyarita. Aduh. Alah ieu bade nyarita. Panandari ayo. Nah, nyai meni asa Cianjuran. Untung ece boga sora siga Tarsan lah. Ieu naon nyi? Bang abdi datang ka ece teh kitu. Maksud teh sareng tujuan teh. Heeh. Kumaha eta ari ai liar ka kota sok aya naon kitu. Biasa le liar ka kota mah nyai kumelenang. Ece? Kumaha yi? Cenah ece teh cenah lain salaki majar teh. Naon teh? Kabogoh.
Ece mah geus kawin nyai 7 tahun nu ka tukang ece teh geus pernah rerendengan ari rerendengan. Leuh ti bramarkeun kana nyi. Ngan ece mah nyai tawas yang keredom teh nya kitu teh lah. Ari abdi mah karak bobogohan. Bobogohan mah cetek nyai. Sugan kitu ece bisa ngarapetkeun kitu supaya rapet abdi. Ari urang mah kieu sih. Nah kumaha Mas? Heeh, ari urang mah kieu nya. Kawin mah geus lila. Heeh. Ngan salaki teh gede wadul na teh katulungan. Babari ubana gede wadul mah. Janji Jumat datang. Matak nyai, hirup kudu gaweul teh, kudu ngilu rapat, lamun aya onangan titik-titik teh datang gancang rapat. Yeuh. Da Korea milu rapat teh kieu geranya, geulak musim milu rapat. Ari ibu-ibu nu sajian mah geudinya, aduh, nggak sangka suami saya pas pulang dari Amerika, aduh, saya dibelikan kalung cuman berlian hanya 80 juta, cek nu hiji deui. Terus? Saya mah cuma dibelikan Honda Accord, tembal lu hiji deui. Saya mah cuma dibelikan Honda Ceret. Ai mecret biasa, mecret lamun ceret teh meureun. Ai urang bingung. Ai urang kudu ngomong naon? Kapaksa urang geus hayang ngomong. Ai salaki abdi mah ngan manggulikeun emer we 2 kamari teh. Jadi hoream teh milu arisan milu bangsa kekeluargaan kitu teh. Tah di dinya nyai. Matak urang kudu ngilu ulu biung ge. Ai urusan rumah tangga mah nyi lamun urang rek ulu biung kana panas baranan, leuh Gusti nu agung, meuli mobil, meuli kongkorong. Yo. Naon Yo, teh? karena abdi datang ka dieu. Kompak. Keun mae atuh. Saurang atuh Mas. Sok. Yo, pokona urang penting bikin carekan ku bapak urang gitu. Masuk ijem heulanya tante ngadaguan. Itu esinya, abdi teh bangga datang ke teh aya kepentingan teh. Jadi erek nambut artos gitu. Heeh, 500. Tah ieu gelang sapengheula ku esi. Nah, gitu, penting nama. Lah, nyai sebenarnya mah ece mah tarang nginjem ke duit mah jeung make bareuh segala mah siga ka SMS. Ya, nyai mawa bunga, mawa kembang teu? Kek. Da kami ge ngahaja datang ka dieu teh. Saenyana mah rek ngagadekeun butuh duit rek nginjem ieu ngagadekeun ieu ya kongkorong. Tapi ijem ka dieu geura. Hah? Sok ke teh mah pokona mah duit teu ceu aya sok. Gelang. Ai urang kongkorong eta asa apal gelang teh. Sok. Mana eta erek ngagadekeun naon? Kongkorong. Coba. Ah. Kelak. Aduh, kaget bunira ningali. Tah ieu teh abdi ngagadekeun gelang ieu. Eta si Mas ngagadekeun kongkorong cenah. Calik heula ieu jam calik. Keke, Mas karek. Mas. Aya naon Kakang Mok? Lain Kakang Mok sia. Kurang aja. Naon? Juk ngamuk ke pugu-pugu. Cicing. Iya, Cicing tadi ge. kongkorong sabaraha beratna? Sabaraha geura mitenya poho deui? Asa apal itu mun teu salah mah satengah os. Setengah os 50 gram. Sekala setengah dikalikan 50. Heeh, bener. Geuning ieu mah kongkorong teh nyi alus ya ente pare. Ari pesen mah lain ente pare kan jadi salaki teh hayang pesen ente seureus. Ngan dilaksanakeun ieu. Ari nyai Mas ngajual muning teu? Henteu. Di mana nu dijual teh? Lah geus aya geus teu mucik nari kongkorong nya. Nya sangkan jiga we. Gogo leprakan gitu nya Mana kongkorong. mah mah meureun mas urang mah geuning. Cicing lah, cicing. Ece ngesang cicing ali. Nya nyurucut. Karek cicing kongkorong. Cik ieu. Eta sabi eta. Geus kongkorong. Terima eta. Eta kumaha eta ari ieu mana naon mani ngabedol-bedol ramo batur. Heula aja. Naon? Coba teh ningali heula eta. Naon? Eta dina panangan teu esi. Eta dina panangan leungeun cenah nempo. Panangan eta tah. Kiwalam tengah. Ali. Nya. Ning jiga ali kuring eta. Menang meuli kamari nyai. Mana meuli kamari naon ladang naon coba. Toko nate ngaranna teh si Congbun. Toko emas nate. Congbun. Ngan surat nate acan dibikeun. Mana nempo Congbun. Oh, berlipat tinggal Toko mas congcok. Edun ya mah nyi kan Ayo naon eta. Tau sing bener tau. Anu kuring eta teh ka mau ge aya cirina. Tah. Di cirian tah kuring pa dina ge. Tah di cirian tah digurat ku kuring. Kelak cicing lah nyi. Ece bisa amak. Ece ge bisa amak. Cicing Mas. Imas geus kena amakan ece nya. Enak ece rek kena amakan. Ece rek amak. Ece Imas teh geus kena ku amakan ece. Teh enak ece kena ku amakan ijem. Cicing lah nyi. Imas rek diambek we sih. Tari Imas kudu kumaha? Imas ngabandungan sarengkak saparipola. Tah, kituna ijem. Naon? Mana ulah rengkakan. Kunaon? Kudu ngabandungan.
Cici. Papalong pola-pola he. Sidang ditutup lah. Cenah kawasa di mah ieu. Cicing ulah pasengkaran. Ah, kuring mah eta nguruskeun eta ari kuring eta di dinya. Ari kabogoh Aya nyai. dibawakeun pagawe. Teu dengekeun heula ari kabogoh nyai sangaranna jem. Kuring teh bawa kabogoh teh ka Kang Sepot. Hah? Cici. Nyi. Teu kudu stres. Cici, teu kudu aku cekak nya. Kela. Jadi jem teh boga kabogoh Sepot. Mas, Tong ditanya can eling. ulah wata kapaehan diri. Kunahan sih, Mas? Nyi, rek kapaehan mah isuk ngampar. Loh, kuat siga ku cekak cicing. Ari salaki nyai saha geulis? Tawasam. Ieu Mas kunahan teh jeung kenal ge. Diceritakeun ku si Ijam. Kabogoh teh saha nyi? Kang Sepot. Tah Kang Cepot cenah kabogohna teh Mas. Ari, urang mah astra jeung ngabin cepot. Astagfirullahaladzim. Gusti Nu Agung. Nyi, pangamparkeun kasur. Naon jadi Mas? Ya cahayang kapaehan. Gusti. La ilaha illallah. Eta era kabayan ngambarkeun kasur boleh damu tadinya. Kela. Nyi, kela nyi. Tadi ada nyi sekarang, Mas. Eta naon? Eta penting kuring mah ari supaya beunang eta ka dieu rek dibawa ku kuring rek disokot. Ijam, bener salaki maneh bisa laki maneh ngaranna cepot? Bener aya gitu? Yakin? Yakin. Can bulan 14. Hei. Teu geuneup. Tuh. Astagfirullah Gusti Nu Maha Agung. Stop. Sidang. Dia reugel aku cenah. Cenah buka imah nyi. Ngeus kasur diamparkeun. Geus. Hayu urang babarengan kapaehan nyi. Hayu. Duaan. Heuh da sanasib saerewe urang ngabreng. Hini. Hayu. Nyai rek ngaracu erek minum endrin mah. Heuh da cek mah pahit. Racun ada eta baygon ada. Baikon tadinya duaan. Kuring mah anu ngubur. Kela nyi. Ditampi atuh ieu cai. Heuh sok inum heula da kala ieu teh teh amak ieu teh. Yo. Tapi gua amak saha ieu? Tunda heula kuring ngayang minum heula yo. Teh sok ngarinum nyi. Abi teh stres da cek hayang nginum ngeuneuh gelas ieu teh. Erek nginjeman era. Sok. Ayeuna rek maju deui amak ngal. Moal cicing heula nyi. Lain Kijang ieu Bapak RK ka dieu. RK. Ieu teh ribut wae di dieu. Naon ieu teh pasoalanana? Kesekedap kieu gerak RR. Keren. Tanda gua Kak. Nya. Da eta teh pagawe. Ulah RR. Alah da sahanapeun misi RK ge dawuh kaboga. Cicing R. Aduh. Ribut wae teh dikupingkeun kita tadi ieu Nyi Ijem dek ngagadekeun gelang teh kagungan Nyai. Gelang mah cenah kaungan Imas. Si Imas teh meureun mau kongkorong ngabdi. Astagfirullah. Tos ka anak copet teh. Lain meureun. Sih mau ali kuring tah buktina aya. Kitu. Jadi Nyi Ijem bareto ali leungit ku saha dibawana? Nya eta keur bareto mah ku Kang Sepot diinjem. Cepot teh kabogoh Nyi Ijem. Nya. Ari salaki Nyi Esi saha? Ai salaki abdi mah R nyaeta Cepot. Cepot. Nya bisi RK aya maksud mah meureun da geus tereh raranaan geus deukeut kieu mah. Bisi RK. Oh pasti mah datang ka dieu oge. Heuh nuhunna R. Tah ari salaki Nyi Imas saha? Salaki kuringnya sarua cepot. Maksudna nginjem kongkorong teh, maksudna nginjem gelang teh mere kongkorong, dumasar kana hal rek usaha. Oh, jadi lamun kitu masih cepot teh kapanggih modal menurutnya. Kapanggih modal. Heeh. Nah, hari itu kasur keur naon? Tah ieu teh mere kapaehan saraya. Sararea dek eling. Atuh milu we kuring ge papaehan. Gitu. Hayang milu ngabodor RK. Lain apan mare teh papaehan tiluanana. Sampai urang seubeuh di dieu tiluan. Ayo atuh. Ayo. Yuk, siap yuk kapaehan yuk.